wabarakatuh. Pamirsa sadayana tepang deui sareng Mang Ino dina dongeng Liwung Teh Yeni bagan ka-30. Ulah pamirsa pangrojongna like sareng subscribe, noto subscribe, atur nuhun. Sumangga nyanggakeun. Liwung Teh Yeni bagan ka-30. Ranjang panganten jari saksi cinta lela ka surya. Panjangna peuting marengan maranehna duaan ngalebuh dina diri dina sahna pertikahan. Pasrah diri ka pupujaan ati mangsaret dunang madun. Tagalela dianjikan makhluk alam bumi iskala. Kokojayang dina kasenangan madu birahi jeung surya nu ngawaris geti sang api. Andika nuluykeun kajayaan kula, andika nuluykeun kasenangan dunya dina kakawasaan kula. Surya Gayatri. Hegagna rekhap muka sakap kaulingan dina peuting harita. Namun tengkang sagigireun lela nyusun dina pamengtung janari kesadar diri geus kaselir Gayatri. Taya benteng pamungkus diri, taya halang numungkus sanubari, ku geterna iman jeung kayakinan. Hengkerna batin manusia ukur madep karena kahirupan dunia. Panasaran panasna utek manusia ukur mikir kahayang tanpa mikir poe panjang nu bakal disorang bada ajal. Waktu ka waktu, poe ka poe Marni jeung putra beuki deukeut ka keluarga Ali. Atikan kahirupan jeung kaimanan lalaunan beunteut kana diri manehna. Beuki hanaang batin Marni jeung putra ngudad ilmu hirup ti Paridwan miwah Ambu Sri. Liwung Teh Yeni bagan ka-30. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe na moto subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Alhamdulillah hafal ayeuna mahnya jangan salat. Yuk urang praktekeun salat maghrib babarengan ke ambu rek numpang hitung syukuran we keur anak ambu jeung nu duaan. Alhamdulillah ambu Paridwan. Marni jeung putra nembalan baruang rasa reus beuki layet beuki deukeut Marni jeung Ali. Pon kitu deui Ali jeung putra geus nyobat dalit. Geus teu disaha-saha deui marenehna di keluarga Ambu Sri jeung Paridwan. Alatan mineng panggih jeung barisa nempatkeun diri. Dengan ukur kitu bae Marni jeung putra beuki ngarti kana kahirupan kulawarga nu jauh tina agama. Nya ti padepokan keluarga Ali oge maranehna lalaunan ngahartikeun hirup dina kahirupan nu sagembleng. Jang kasep nu kade ieu abah ngetan deui ka maraneh.
Sakabeh manusia nukeus abdi balik eta wajib percaya ka Gusti. Awal agama eta kudunya heula ka Allah Ta'ala. Pangna kudunya heula teh supaya dina ngalakonan ibadahna sah ditarimana. Amalna amal teh kudu jeung ilmu, upama teu dibarengan jeung ilmuna maka batal ibadahna, tegesna teu jadi. Samang-samang satu jadi tangtu mual aya manfaat pikeun akhiratna, moal aya hartina da eueuh ganjarana, cukup keur agulkeuneun tampaun di dunya wungkul. Kahartos bah barokah kanggo abdi mah tiasa aub dipadepokan diangkeun digembleng ku kanyaho sareng tujuan tina kahirupan. Syukur jang kasep geus kaharti mah naon manusia-nusa sareng teu bisa ngahartikeun huruf jeung ngomongna kanu maha kawasa mah murtad ka sebabna. Leres bah Lain nempo si kasep teh Aba asa lain jeung batur, asa fungsi nempo rupa kieu teh saha nya? Poho nu urang mana budak sa ieu maraneh teh. Bah Karim nalek-nalek putra jeung Marni pilih genti pon kitu deui Sri jadi pipuluan neuteut ka maranehna. Nya bah lain ngalelewe sidik abdi gejol nyaah we keur mah sonagar deui barudakna. Ai ambu menawi tetos pancakaki sakit tetos kenal bulan-bulan geuningan teu acan huningannya eta pala putrana jalmi jugalah satatar wetan pokona mah Ali nyerenge bari ngareret ka sobat-sobatna. Putra jeung Marni ukur keong tuluy ngarelup tungkul nyuputkeun pasemon. Patin Sri kabaduk panon teu leupas neuteuk ka barudak dua laju mencerong anakna. Ya Allah Gusti baru Yeh leres bu, pala putra juragan Warji niwa Burati di gedong kawitan Sri nyang saya didakor si bari meureumkeun panon sakedapan rasa kahudang ingatan kumalayang kana lalakon katukang lung selir ilang daya pon kitu deui Bah Karim olohok mireng caritaan incuna. Liwung teh yeni bagan ka-33 ulah pamirsa pangrojongna like sareng subscribe na. Nota subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. kunaon wi hulang-hulang we dikalingakeun ti tadi teh aya naon? Oh iya Burati asa henu abdi teh biasa kembang nuson teh sok seger we deui ka enjing teh tapi sababaraha dinten ayeuna asala layu mun kiat 2 jam paling kadituna garing lain tilangganan atuh meulina.
menawi sami ide ieu ku abdi ge kantos gengkes langganan, tapi tetep Bu sami aya naonnya akan mati teh karaos panas kitu nya di bumi teh. Panas ketan urang mah boga ase atuh heuh, naonnya ketan asa karasa sabab ku ibu ge aya saminggu leuwih mah. Aya naon Bu? Putra ngarojol nyampeurkeun indung jeung Bu Dewi anu keur ngobrol di dapur. Putra ngaranggem dampal leungeun Rati satuluyna celengok dicium. Rati olohok niteup Putra bari niteup ngiceup rek ka mana. Rek ka mana Put? Luhung teh yani bagan ka-33. Ulah heula pamirsa pangrojengna like sareng subscribe-na. Muta subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Jumaah atuh Bu, piraku apel setelan kieu. Assalamualaikum. Putra maledogeun imut bari ngaleos kepat kaluar ti pawon rek muru ka masjid di tengah lembur. Rati jeung Bu Dewi silih reret katangen reuah. Ambu mengolah jadi pikiranku dipatetangkeun urang jeung barudak pangwarji sing jebaraha teh wa eta teh dua ambu nu dijabah ku Allah supaya ambu baheula ka kang warji. Nyanyi males ka nyeri mah teu kudu ku ka nyeri deui tapi ku kahadean jang Putra jeung Neng Marni teh dua eta geganti si Kasep nu dikandasa ku bapana. Leungeut hiji datang dua. Maksud Abah sareng akang kumaha nambet nyares kitu? Kade ambuna ulah betus ka eta barudak ngunaan usiah bapana anggur mah putuh eta budak lapikan kaimahan nu jelas geus tukang tonggong jeung kolotna. Nantang perang pamit kitu mah nya teuing budak teu tuah teu dosa. Lingung teh yani bagan ka-33. Ulah heula pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na. Muta subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Ngalamatkeun hirup maranehna ku benteng iman lain rek perang bapana nih. Tetep bahaya Abah, ulah terang-terangan ibadah kahoyong mah, tapi kedah nyumpuk ulah katangan ku kulawargana. Bakal didodoho engkena. Pagunuman manjang, sawangan sering geus nganjang ka waktu nu bakal datang, hariwang mimiti datang. Ngeunteupan liwung teu manggih tungtung carita larang ngaganteng mangsa pinanggih peteng. Deui sering ngaraku inggis alabatan maut hinis tingongko nepi ka ngungku gambaran katelngesan warji ka indung jeung anakna teu daek sirna
dina luluhung kalbu tetep pokole batang ngagupayan kawas neangan panganggesan. Hanca kopina pamiarsa, hatur nuhun utos ngiring nyakseni dongeng liung teh ini bagan ka-30. Diantos liung teh ini bagan ka-34 ulah hilap pamiarsa pangrocongna like sareng subscribe-na. Nu tos subscribe hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Cak.